are we gonna be alright? Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama knows. Pami janten satpam teh sesah teu? Wah, sesah pisan janten satpam mah. Kahiji dilutkeun yang mau. Kadua disiplin yang keberanian. Nya katilu mah faktor kebutuhan lah gitu. Sabaraha lami Bapak janten satpam di sekolah. Oh, abdi mah tos aya 20 tahun lah janten satpam. Berpindah-pindah eta oge teu di dieu wae. Kadang di Banten, Garut, nya mah di Bandung. Kalaresan di dieu caket Terang Bumi gitu, Jang. Oh, siap. Salami Bapak janten jadi satpam teh sok aya masalah naon wae, Pak? Seueur masalah mah. Seueur. Masalah mah masalah kebutuhan gitu. Da masalah ieu mah da namina ge jalmi aya wae nya paling ngajagi urang kali ieu aya bi cacapekeun teh. Ngan nyari masalah intina mah masalah kebutuhan we gitu. Siap. Di bumi gitu intina. Numutkeun Bapak kumaha keamanan sekolah ayeuna? Keamanan sekolah mah kondusif nya, jadi nya repeh rapih lah. Kusabab kahiji meureunnan tepat di Balaraung teuing meureunnan nama SMA 7 teh. Nya standar lah gitu nya. Kadua meureunnan aya peningkatan dina kegiatan dina ekskulna atawa kegiatan-kegiatan anu positif gitu. Enten nya teu ieu teuing itu teu riweuh. Kumaha tindakan Bapak lamun aya siswa nu ngalanggar aturan? Nyari aturan satpam ka siswa mah sanes tupoksinya tugas pokokna. Yang penting mah aya satpam mah kan keamanan luar jeung keamanan dalam dina keselamatan intina. Ari masalah tindakan mah paling aya guru-guru piket eta intina mah tina ngadidik, tina karakter sareng tina pola pikirna gitu. Ari satpam mah hanya sebatas tindakan wae gitu, tindakan unggul gitu. Ari masalah eta mah aya guru piket. Oh, siap. Dupi Bapak gaduh rencana gentos profesi kanu nu sejet? Alhamdulillah gaduh. Ya Bapak mah hoyong jadi presiden we engke mah nyalonkeun. Nyata jadi presiden meureun jadi DPR lah gitu. Mau kieu tuluy atuh Bapak ge hayang menjadi bos gitu. Insyaallah. Kumaha Bapak ngatur waktos nu sae antara kegiatan nugas janten satpam sareng kegiatan anu sejenna? Ya ari satpam mangan aya lah waktos-waktosna nya aya siang aya wengi 8 jam kadang 12 jam. Eta menyesuaikeun waktos nu sanes nyesuaikeun dina jadwal kegiatan gitu. Jadwal padamelan gitu anu damel nya enggak. Jadi damel nyesuaikeun jeung kegiatan luar kudu nyesuaikeun jeung padamelan jadwal gitulah. Salami Bapak janten satpam kasus naon wae nu Bapak tepang teh? Wah, seueur. Utamina kasusah nya kasusah. Jadi kasus mah nya alhamdulillah lah. Kok kamarina beunang ku kopi 2 tahun istirahat teh masalah. Taen mah sudak saeutik meureun nanti barudak meureun anu kabur itu ieu da eta malah nya barudakna kudu ditindaklanjuti lah eta mah ku guru piket atau ku wali kelas masing-masing gitu. Ari Bapak mah hanya sebatas nampi laporan gitu ngan eta tindak lanjutna engke mah kapayuna meureun diwacanakeun deui lah gitu. Saena kumaha? Oh, nah atuh. Atur nuhun ya, Pak. Mangga. Hampura